ngatur cai na wudhu na bener apa hente cai sah hente dipakai wudhu na terus maka syarat terus pakai rukun beres wudhu kemudian sholat maka pakai anak nukumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana lantaran ieu teh pan dideuleu ku Allah pantas apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku urang henteu maka lepis los maka lepis maka kaos hideung pet dikatukangkeun salat Allahu akbar beres geus lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu beda tuh sia harap ka Allah kata Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha sia mah teu kanyahoan ieu ku sia mah sakitu ayana tuh kitu bae.